Aya naon nyi? Niraruas. Itu aya aki-aki di warung gogorokan wae. Lu gogorokan ku naon nyi? Duh kata apa? Akang buka duitnya 10.000. Keur naon nyi? Itu keur aki-aki gogorokan wae. Boga teu Kang? Aya ieu. Nuhun nya Kang, abi rusuk ka ditu heula. Nyi. Kadeula sakedeung. Naon Kang? Gogorokan kumaha maksudna? Itu gogorowokan, baso. Hah? Hah? Tipu, masukan naon? Kunaon nyi? Ulang-ulang gitu tuh. Lieur Kang, jangar sirah. Mikiran kahirupan. Neangan atuh Kang, usaha nu sejen. Kudu bersyukur nyi, lieur sirah, jangar sirah. Cirining sirah masih keneh napal dina awak. Naon nyi itu? Balik ti warung teh bener jabenerun kitu samutut. Para ruguh. Tadi di warung, aya ibu-ibu ngariung. Kadengekeun ngobrolkeun abi. Ngaruk nawah abi di dinya teh. Ngobrolkeun naon cenah nyi? Nya cenah abi teh loba hutangna. Sok ngabring nu naragih. Sok nyeri hate abi teh ngobrolkeun ku batur teh. Halus nyi diobrolkeun ku batur mah. Ya, komo lamun diobrolkeun ku tiap lemur mah. Cirining urang teh keur FYP nyi. Benernya kan? Berarti orang kita terkenal tuh. Hese FYP teh. Leuh FYP. Ari tadi teh balik ti pasar Lin. Bejana ek meuli gedang, geuning gedangna eueuh. Terjadi Kang. Mali gedangna oge. Kunaon teh jadi? Nya akang teh keur rese modal ih. Mahal Kang. 8.000 per biji. 8.000 per biji. Mahal, murah nyi. Ya mahal atuh Kang, sok hitungkeun. Pan dina gedang teh loba bijina. Dina sabijina 8.000. Berenang mahal, sabaraha atuh Kang? Nih, ari kamari jeung Bu Haji jalan-jalan ke mana wae? Ah, si Bu Haji mah ngabohong Kang. Ngabohong kumaha ari nyai? Cenah mah ngajak jalan-jalan, tapi na kana mobil. Sarua wae atuh nyi. Kana mobil gen jalan-jalan. Nah beda atuh Kang. Karena mobil mah berarti mau mobilan, lain jalan-jalan.